pasti kermikiran akangnya. Pastilah pasti mikiran akang. Eta cina geningan nungaran Kang Rawing cebat beda jeung lalaki nu sejenna. Leungeunna geseng hidung. Ni hidung teh tuh kuatannya ih. Bener tuh. Sari Langking harita narik napas panjang. Nahan geteran amarah nalamun sejago anu sejen wani ngahalangan kana tindakanana geus tangtu, Sari Langking bakal langsung narajang. Tapi ngaran si Rawing daek teu daek gede pangaruhna pikeun dirina. Naon guna jeung mangpaat andika make jeung ngabela dua lawan kula Rawing? Leuwih ada anja nyingkir, ya urusan kula anu teu bisa dipiluan ku jalma-jalma nu sejen. Pugu memang nyaho akang teh ya urusan teh eueuh pacalina jeung pribadi akang. Ngan akang ceuk tadi ogen henteu mikeun lamun kudu aya korban. Teu kudu aya korban di patempateun nyai. Lamun kitu hartina Andika ngahalangan karena maksud kula. Ngandung harti Andika rek adu harupan jeung kula. Ngaran anjeun memang kungsi kadenge Rawing, tapi si Sari Langking teu kudu ngarasa seber anu ngaran si Rawing teu kudu. Geura tatan-tatan pikeun ijen wawasan jeung diri kula Rawing. Sari Langking jadi galak sikepna. Nyari kitu kahayang Nyai Sari Langking mah peteh teuing akang mah nurutkeun kana kahayang Nyai. Ngan lamun ngababuk akang ulah ku eta sabuk pecut sabab nyeri ngeureun. Babuk akang kuramu nu geulis. Kuramu anu geulis nu bakal ngageleser ka rasana. Aduh nikmat. Setan alas bener-bener anjeun ngomong Rawing. Tadah panarajang ye. Hah? Sari Langking maju narajang nyabetkeun sabuk pecutna ngarah kana sirahna si Rawing. Tapi si Rawing tantu geus waspada ti anggalna. Anu ngaran Sari Langking lain awewe biasa. Tebakan angin sabetan sabuk pecutna mobuh ngahyuk handaruan. Plos plak. Si Rawing naki sabuk pecut lawan ku leungeun katuhuna. Sari Langking ngaranjug kaget pugurek teu kaget kumaha bedog bisa potong ku sabetan sabuk pecutna, sedengkeun si Rawing nakis sabuk pecutna ku leungeunna. Kituna teh bari si Rawing bangun anu teu ngarasakeun naon-naon. Sari Langking ngajanteng nangtung ngatur pasangan, teteupna beuki seukeut ka si Rawing. Tela lain kosong si Rawing teh. Beja nu katarima ku diri aing lain bohong. Anu ngaran si Rawing boga kamampuan ilmu nu bener-bener punjul. Leungeun mampu naki sabuk pecut aing, bari teu ngarasakeun naon-naon. Tapi eueuh hartina diri aing neleuman ilmu ka si buyut kaki buyut irang tur ngorbankeun diri ngabakti jadi pamajikan si buyut irang. Lamun ayeuna kudu eleh ku anu ngaran si Rawing. Si Rawing males teteupna Sari Langking bari nyerenge seuri terus nyarita deui. Naon make seuri teu puguh-puguh. Cek akang mah kumaha lamun damai we damai perdamaian. Aduh marilah kita damai. Ayo kita teh cinta damai. Nyai ayo. Teu kudu diteruskeun ya tarung sabab wabuh jeung tepung oge kakerayeunna. Main make jeung terus kudu terus tarung parabut umur. Bener teu? Bongan Andika nu pilun kana ieu urusan Rawing. Satiap jalma anu erek naon ajal bari ejeung geus teu walak ayeuna kudu ditulungan. Nya salah. Pokona mah jalma nu coba-coba pikeun ngahalangan kana papaksudan si Sari Langking ngandung harti kudu ajal ku leungeunna ngarti. Gelis-gelis galak euy meni mondotot kitu jeung munceng kitu ka akang. Nya tadi kitu mah kumaha ramena be akang menyai lah ngiluan. Rasakeun Rawing. Sambaran sabuk pecut dina leungeun Sari Langking lebih cepat sarta lebih hebat, lebih kuat batan tadi. Sadar kana kaayaan yen ajen tahapan pangarti Sari Langking bisa dianggap enteng. Si Rawing ngagunakeun ilmu pancatunggalna dina jurus pancerasa salining bayu, jirim si Rawing teu beda ti kalangkang lebih cepet batan gerakan anu dilakukeun ku Sari Langking. Sari Langking beki panasaran hatena, naker kakuatan sabetan sabuk pecutna dibarengan ku kacepetan gerak anu luar biasa. Tapi memang si Rawing pawaris utama atau pawaris tunggal ilmuna Eyang Nur Alam. Dirina nyangking ilmu silat anu tacan kungsi kanyahoan ku sakabeh jago. Puguh mangrupa ilmu pamungkas Eyang Nur Alam anu diciptakeun di jero guha Legok Panamping.
tak aneh lamun Sari Langking harita beki ngageremet hatena sabab geus sababaraha kali dirina ngagunakeun jurus-jurus ampuh tina ilmu silat tandang maruta. Tapi tacan aya hiji oge panarajangna anu keuna kana sasaran. Dina hiji kasempetan si Rawing harita nakis di sabuk pecut lawan ku leungeunna lantaran eueuh waktu pikeun miceun diri nyingkahan panarajang lawan. Jarijeg Sari Langking harita ngajarijeg mundur ka tukang balukar tina bantrok buk pecut dina leungeunna jeung sapasang leungeun si Rawing anu geseng hideung. Tapi Sari Langking atur napasna bari nyarita jero hatena. Hideung tapi Sari Langking atur napasna bari nyarita jero hatena. Nyaan bener-bener kurang ajar. Ngaran si Lawing lain heureuy. Geus 5 jurus. Geus 5 jurus diri aing narajang ka manehna. Malah bieu mampu naki sabut aing anu mampu ngancurkeun batu karang. Ditakis ku sapasang leungeun si Rawing anu geseng hideung. Tetelaka-laka diri aing ngajarijeg mundur ka tukang. Bener-bener hebat si Rawing. Lamun seud teu inget kana kapentingan pikeun lumaku ka Gunung Halimun, geus tangtu aing hayang tarung tutumpuran jeung si Rawing. Tapi waktu lebih penting pikeun diri aing. Leuwih gancang tepi ka Gunung Halimun tangtu bakal leuwih hade pikeun diri aing. Sari Langking jadi nimbang-nimbang dina hatena. Antara neruskeun rasa kapanasaran pikeun ijeun wewesen ngalawan si Rawing jeung kapentingan dirina nu rek nuju ka Gunung Halimun. Ngahulang deui yo. Ngahulang deui si Nyai yo. Kumaha Nyai? Sariangkeun. Kang Rawing bet asa jeding ye lantaran Nyai sieun kakara nyaring. Aja akang masih kene aya di dieu yo. Sari Langking nahan getaran amarahna. Hatena geus aya dina kapancegan milih neruskeun lampah ka Gunung Halimun bata neruskeun waktu atawa ngakeun waktu tarung ngalawan si Rawing. Rawing, Andika memang hebat. Kula sebenarnya masih kene penasaran hayang uji pangarti Andika. Tapi hanjakar waktu kacida samperetna leuwih hade cukup nepikeun ka dieu heula urang mangsa ngawanohkeun diri. Ayeuna kula bakal ini tinggalkeun ieu tempatan. Tapi ingetkeun si Sari hiji waktu bakal neruskeun hancar rasa kapanasaranana mangsa ijin wewesen jeung anjeun. Jorelat jeleng. Sari Langking luncat ngajorelat jirimna lepasna keranan dina waktu anu teu dila jirim geus leungit eta tempatan. Saking cepet-cepetna gerakan anu digunakeunana. Si Banteng Bulung kadenge nyarita ditujukeun ka si Rawing. Wah, jadi ngabur geningan ka ngawing-ngawing. Jadi ngabur, madahal ngeukeresep-resep nguing ningalina oi. Kang Ngawing mangebat oi kalaka digamahan jadi manehna lumpat ngabur-ngabur Kang Ngawing-ngawing. Si Rawing nyarenge seuri bari nyarita. Nya kabur teng. Lain digamahan ku akang dengan lamun lila teuing aya di dia bisa-bisa nyantel na ka akang. Beda di deui dina dilaksanana teng. Beda dina dilakna teng. Aduh meni matak ngeblak keletna matak nyeredet. Gunaonnya anjelu teng. Si Banteng Bulung lempang nyamperkeun ka si Rawing bari nyarita deui. Wah, ngunyang ngaduhun misan Kang Ngawing-ngawing. Ngari sugante ku Kang Ngawing ngarek sinanubuh. Teras ngengkena puing di mangku-mangku. Barenan muing teh bisa nerus wawu manehanana si Nyaring Langking teh akang. Geus ulah gampang kacentang hati ku anu saliwat teng. Ngan terus terang we akang sorangan ngerasa kaget sabab nilik dina tahapan pangartina leuwih pundul batan deui panganting atawa Saraswati pamajikan akang pangartina teng. Emang galak misan tang ambewe teh Kang Ngawing-ngawing. Napina cenah ngecek bejaman anu galak ngitu teh ngosok leuwih galak lamun nyare ngejeng lalaki Kang Ngawing-ngawing. Wah, ngomong-ngomong kitu teh jadi ngosok ngayang ngawin Kang Ngawing-ngawing. Sok rupa-rupa wae teh si Anteng mah. Tenanaonan. Si Rawing kaget ningali Jumadi jeung baturna nyalampeurkeun ka si Rawing bari ting poyongkod. Di barung jeung ngasongkeun dampaleungeun ngajak sasalaman sikep nu kacida pisan hormatna, malah Jumadi kadenge nyarita. Akang nuhunkeun kana pitulungna risugan teh lain jang Rawing teh ieu teh. Upama seug teh ditulungan duka ting kumaha nasib akang dua anuhun Nyi Rawing. Akang bener-bener ngarasa kahutangan budi. Teh popoyongkodan kitu Kang.
kuring malain raja yo, cek itu poyongkon gitu biasa be biasa Kang Jumadi, sok nangtung aja ah. Arajeg. Kir kabeneran pugo ge bieu mah. Jeung nya deui sari langkingna terus kabur, sieun terus bogoheun meurinan ka kuring. Kitu teh Kang. Jumadi jeung saurang baturna jadi era sorangan ku sikepna si Rawing. Tetela jalmana teu hayang diugung-ugung sigana teh, teu lila Jumadi nyarita deui. Akang ge pugu teu nyangka bakal panggih di dieu jeung si sari langking anu geus mikat atau anu geus mikat adi akang ngeja kangaran Jumara anu tepikeun ka hanteuna pisan lantaran kumaha atuh nya susah nyaritakeunana Ji Rawing sabab si sari langking kawilang awewe anu muhit ilmu setan geus loba jajakan jadi korban jadi mangsa diri anu ngumbar asmara Keke ari Kang Jumadi di mana gitu asal teh? Jeung geus wawu jeung sari langking di urang mana teh sari langking teh? Si Banteng Wulung eta nanti ateuleun sigana teh bibirna lamun teu milu ngomong. Ngenyang enta teh randang atawa masih keneh marawan. Gelis misan geuningan nyangan ninggalin nama. Ngawakna ngoge ngeusi ngejong mengker sigana teh. Nah, eta masih anteng. Ngeceng kasih langking, aduh karunya teuingnya lamun nyaho ngeceng kitu mah ku akang tadi ditewak meureun teng. Cikumah terangkeun ka kuring Kang Jumadi. Lamun ngukur kana umur masa benerna sari langking teh geus kawilang awewe kolot nu geus rek nini-nini Rawing. Ngan manehna oge aji kajayaan boga aji kajayaan. Ari karesepna nyata ngumbar nafsu birahi ka lalaki ngora atawa jajaka. Cek beja mapikeun kalanggungan atau kalanggengan aji kajayaanana. Akang jeung sari langking teh sarua datang ti Tatara Kulon, da puguh eta sari langking teh urut pamajikanana Ki Buyut Ireng. Ngadengi ngaran Ki Buyut Ireng disebut-sebut, si Rawing kerung puguh kaget meureunnan. Sabab sari langking anu tadi tarung jeung manehna teh urut pamajikanana Ki Buyut Ireng. Si Rawing jadi beki panasaran, hatena terus nanya deui. Jadi penasaran ya. Jadi sari langking teh kungsi jadi pamajikanna Ki Buyut Ireng. Aduh, nya atuh geus kolot lamun ngukur kana umur mah. Ngan eta bet sigawan oja keneh we nya. Paingan atuh ari boga ilmu kajayaan mah terus jeung Kang Jumadi aya urusan naon tah? Jumara adi akang teh dipikat ku si sari langking. Sigana bae abong jajakan kurang wiwaha manehna teu kuat nyimbangan nafsu setanna si sari langking. Geus saminggu meuneunan cicing di imahna si sari langking. Waktu ku akang diteang geus ajal eueuh nyawaan dina kayan sepak pias haropak lir upama eueuh getihan. Sedengkeun si sari langking nurutkeun beja init ka Gunung Halimun pikeun neangan kembang pancawarna. Atuh akang teh jadi panasaran kabeneran di akang oge boga tujuan anu sarua. Sabab akang dibejaan ku anu jadi guru pikeun kasalamatan jeung nanjeurna paguron watu jaga kudu boga kembang pancawarna kitu teh Rawing. Si Rawing ngaredet ka si Banteng Wulung bae jarita. Duh lah, ingat. Jadi loba nu ka Gunung Halimun lamun kieu mah teh yo. Ayo ka Gunung Halimun. Aduh, jadi loba nu ka Gunung Halimun dengan pemang pancawarna. Aduh, kabeh satujuan di teng. Hayang metik kembang pancawarna, sedengkeun cek beja tak kembang dengan hiji-hijina. Kumaha ngapi milikna nya? Jumadi netep antep ka si Rawing. Bari harita kedah dilisan. Nah, si Rawing satujuan deui erek nuju ka Gunung Halimun. Atuh lamun kitu mah meureunnan kabeneran, sabab pikeun akang suka keneh kembang pancawarna beunang ku Rawing, batan beunang kapimilik ku si sari langking iblis awewena. Anu tangtu bakal jadi indung rurusu bibit rurujit beki ngagalur sakarep ingsun meureunnan. Jumadi kacida ceceubna sigana teh sari langking. Memang bener Kang Jumadi, kuring oge boga maksud jeung tujuan rek ka Gunung Halimun. Kalawan harapan bisa menangkeun kembang pancawarna deui. Ngan kuring mah lain keur jimat tapi keur piubareun anu gering. Labah dieu ieu meureunnan bedana teh. Jumadi silih teuteup jeung baturna. Beki kapikir ayeuna mah kumanehanana duaan pikeun nyorang nuju ka Gunung Halimun teh tetela lain ngan ukur sari langking jeung manehanana bungkul.
Tapi Sirawing oge rek nuju ke tempat nu sarua. Kadenge harita Sirawing cumarita deui. Atuh lamun kitu mah satujuan meureun jeung kuringnya Kang Jumat deui. Nya, eueuh salahna lah lamun inggit babarengan lin. Nya nurut nya hoe kuring mah japu guacan kungsi nyaho di mana lebah-lebah na eta Gunung Halimun teh. Kunaon cek pikiran Kang Jumat daek lamun init babarengan jeung kuring. Jumadi ungeuk bari ngawalon. Teh bayana Jirawing. Malah ari keur akang mabungah be nu aya. Kawilang jadi regreg meureunan hate akang. Sabab sakumaha nu bieu karandapan ku diri akang duaan bieu upama seug teu ditulungan ku Jirawing maduka teuing kumaha meureunan nasib akang duaan teh. Si Banteng Bulung kadenge milu nyarita mairan. Ngatum ngamun itu mah ngalus maji. Ari mako-makonya mah memang mudung itu ngamun boga rasa rumah sama nyabab memang bener ngamunnya nih duaan ngento ditulungan ku Kang Ngawing-ngawing nangtunya nih duaan ngengges jadi koroban nyari langking. Tidak diomongin gitu teng. Dapu gujinis tau ke geus rumah saun nganu jadi hanjakal bikin kuring mah teu bisa nyarita nu panjang lebar jeung sari langkeun teng. Sugan titik itu talajakna ngan kaina kuring rek nanyakeun dieu Kang Jumadi. Jumadi netep antep ka Sirawing terus nyarita. Nah naon rek ditanyakeun ku Sirawing teh. Coba geura tebrakeun. Geura caritakeun sugan be akang bisa ngajawabna. Ngeunaan yo Ki Buyut Ireng. Geus lila ninggalkeun tatar kulon nurutkeun beja mah keur nenyangan calon murid anu sakirana bakal bisa ngawaris ilmuna. Oke. Ari sari langking pangnanepikeun ka bisa nyangking pangarti ilmu tandang maruta teh ti saha eta teh. Nya pugu kuring dek nanyakeun. Eta teh ti saha teh nepikeun ka bisa nyangking pangarti ilmu tandang maruta. Jadi teh telepet ya lantaran penasaran ya Kang ya. Nyaan ya. Oh, jadi sarua rek ditanyakeun. Sabenerna memang akang nyaho. Memang ti Ki Buyut Ireng teh sakumanu dikanyahokeun ku Jirawing. Ki Buyut Ireng kabilang jago kolot anu geus eueuh sasamana. Hiji ngaran nu dipikas serab ku sakabeh jago-jago anu makalangan dina waktu ayeuna. Sari langking duka teuing pamajikan anu kasabaraha hiji ngan anu jelas nurutkeun beja mah sari langking rela ngorbankeun dirina dipihukum ku Ki Buyut Ireng demi neuleuman ilmu ti Ki Buyut Ireng. Anu sanggeusna Ki Buyut Ireng ngarasa bosen terus init ninggalkeun sari langking. Timimiti harita kahirupan sari langking beki mangprung ku nafsu dina talajak hirupna. Elmuna sari langking memang lain bantrak-bantrakeun da pugu neuleuman ilmu ti Ki Buyut Ireng. Kilaneun ke bener ari Ki Buyut Ireng teh boga anak lalaki nu ngaran Jalur Rampang. Bener Jirawing. Ngan antara Jalur Rampang jeung Ki Buyut Ireng kungsi pasaria paham. Nyata alatan marebutkeun sari langking da pugu antara bapa jeung anak sarwana teu beda ti ciduh jeung reuhak sanajan geus pada karolot tapi masih keneh ngutamakeun kana ngalajur nafsu. Sirawing nyerenge seuri bari ngareret ka si Banteng Bulung terus nyarita deui. Aduh aing aya bae. Edun teng euy. Nyaan eleh ku aki-aki mah yo. Tinggalin urang mateng, tinggalin. Madahal ngamun akang ngawing niat mah bisa pokoknya mah. Aduh, nyaan eleh ku aki-aki tinggalin urang mateng sabab Ki Buyut Ireng beki keneh ka ambewe euy. Sedengkeun urang ngan ukur kieu bae terus euy. Si Banteng Bulung nyarita deui. Oh. Urang mangenteun niat be Kang Ngawing-ngawing. Madahal mah ngamun Kang Ngawing-ngawing niat mah bisa Kang Ngawing-ngawing. Marawan ngoge moal burung ngayangan nu daekeun ka Kang Ngawing-ngawing. Ngan cenah Raswati meureunan ngambek ke. Nu mata kitu pikiran akang oge teng. Hiji oge moal beak teng. Katambah deui ayeuna mah duka ting kumaha nasibna. Kang Jumat deui.
lamun hayangnya Ki Buyut Ireng teh sarua jeung tujuan urang ayeuna nyatana keur lumampah nuju ka Gunung Halimun. Jumadi kerung kawilang kaget oge menang beja kitu ti Sirawing teh. Geus kasawang tang tue beuki susah pikeun meunangkeun kembang pancawarna. Nah Jirawing bet bisa nyaho ka Ki Buyut Ireng geuningan. Di mana bejaan ngeunaan eta Ki Buyut Ireng teh Jirawing? Atuh puguh kieu ya dongengna mah. Sirawing terus nyaritakeun sacara singlet ngeunaan Ki Buyut Ireng anu miang jeung si Keling anu jadi anakna pikeun nuju ka Gunung Halimun. Jumadi jeung baturna harita ngabandungan guaran Sirawing kalawan Daria. Teu Sirawing mungkas guaranana. Tak kitu Kang Jumadi deui. Kayak gitu terus bae ngomong teh Kang Jumadi ieu. Ari ieu nu saurang deui batur Kang Jumadi deui saha ieu ngaranna? Dulur tawa babaturan ieu teh kudu bejakeun ka komandan. Sirawing ngareret ka baturna Jumadi nu direret harita ngajawab. Ngaran Akang Odon Jirawing. Kawilang masih keneh dulur ka Kang Jumadi. Tah kitu atuh milu omon. Ari pokok-pokoknya mah bisi hayang milu nyarita majarkeun teu diberean alas ke. Jadi kumaha ayeuna Kang Jumadi deui? Kang Odon, narek neruskeun pamaksudan geus sanuju ka Gunung Halimun atawa rek kumaha? Jumadi ngarenghap narik napas panjang. Sanajan kawilang berat pancen anu bakal dilaksanakeun teh sabab teh teh geuningan anu boga maksud pikeun menangkeun kembang pancawarna teh lain saurang dua urang tur kaitung jago-jago anu geus boga ngaran wungkul. Tapi pikeun Jumadi tang tu beges kagok borontok ka Palang Carambang lamun teh mah kudu balik deui ka Paguron Watu Baja. Rek mulang balik di geus kagok akang duaan teh puguh Jirawing. Nya ayeuna mah erek neruskeun lampah we. Nyeta nuju ka tempat anu dimaksud. Ari akang mah itung-itung adu nasib we ieu mah. Atuh eta nepikeun ka henteu hasilna teu bisa meunangkeun kembang pancawarna. Nya itung-itung lalajo we milu nyaksian atawa ngabandungan saha nu alus milikna. Ngan ceuk akang mah leuwih sugema jeung suka upama beunang ku Jirawing. Ulah nepikeun ka dibeunangkeun ku jalma saperti Sari Langking atawa Ki Buyut Ireng. Sabab upama meunang ku eta upama dua jalma atawa jalma liana ti golongan jalma jahat tangtu bakal jadi gangguan pikeun kahirupan jalma loba anu geus jelas kembang pancawarna bakal dijadikeun jimat kakuatan dina naon teh ngamekarkeun talajakna. Kuring oge tacan tangtu aya milik Kang Jumadi deui. Ari sabab aya paribasa bagja jeung cilaka malain bandana manusia. Ngan kuring oge sarua susuganan kitu. Sugan parang, sugan aya milik, sugan aya alus nasib, ngobrol terus bari nangtung ya ieu ya teu puguh jeung Kang Jumadi nya. Kang Odon, puguh maksud hayang leuruh ieu teh kalah ka ngobrol kieu ieu. Hai teh urang nyana teh gara di warung tuh. Lapar ieu beteung. Sirawing harita ngagandeang we leumpang muruh kalebah warung. Jumadi jeung Odon nuturkeun lengkahna Sirawing nya kitu di Sibanteng Bulung. Geus kitu mah Sirawing dibaturan ku Jumadi jeung Odon terus leumpang. Harita leureuh di eta warung ngadon ngopi, Sibanteng Bulung nya kitu deui sarua di alasan opieun ku Sirawing. Da puguh ari milu diuk mah da moal kuateun atuh bangkuna oge. Teu wudu Sirawing jeung Sibanteng Bulung jadi bahan perhatian sarta caritaan sakur jalma nu aya di dinya. Pang-pang nama anu milu nyaksian kana kajadian nu lumangsung tadi di mana Sirawing nyalametkeun jiwana Jumadi jeung Odon. Aturkeun Sari Langking nu geus leuwih ti heula ngejat ninggalkeun tempat nu dipake tarung ijin wewesen. Harita terus lumampah pikeun nuju ka Gunung Halimun. Sajeroning lumampah Sari Langking pikirna jadi ngait ka lalaki nu ngaran Sirawing. Anu nyata geus kabandungan ku dirina anu ngaran Sirawing nyangking pangarti nu mampu ngimbangan kana ajen tahapan pangartina. Sirawing teh teh sabaraha kasep ari rupana mah. Ngan aya hiji daya tarik anu misati lalaki-lalaki nu sejen. Bet ngageter hate aing waktu sababaraha kali bantrok paneuteup jeung manehna. Hanjakal aing kakara tepung ayeuna jeung nu ngaran Sirawing sarta dina kaayaan kudu diributan. Nageus boga pamajikan atawa acan Sirawing teh nya. Lamun teh mah acan boga anak pamajikan,
Bagja kacida upama diri aing bisa mikat anu ngaran Sirawing, anu saterusna diri aing bisa nulungan atau mulungan elmuna. Tapi saha nu nyaho upama diri aing geus hasil menangkeun kembang pancawarna bisa neangan deui anu ngaran Sirawing sarta bakal dipikat ku aji gendam pikatan. Nya bagja lamun diri aing nepikeun ka bisa nyandingkeun lalaki saperti Sirawing. Katingali Sari Langking seri sorangan. Imut sorangan lantaran pangaruh pikiran anu direka-reka ku sawangan sorangan. Sari Langking leumpangna kawilang gancang. Da pugu ari kitu teh mah lantaran hayang buru-buru tepi ka tempat anu dituju. Leuwih nati eta dirina kawilang lain wanita biasa. Keur anteng Sari Langking leumpang di lebah tempat nu suni, kawilang tiiseun sarta jauh ka pilemuran. Sanajan jarakna masih keneh jauh tapi Sari Langking geus bisa nganyahoankeun yen di lebah jajalaneun anu bakal dililiwatanana katingali aya lalaki duaan anu keur leureuh diuk dina lahan di tatar atau lahan datar malah bangun anu keur ngobrol. Ya hareup aya dua lalaki anu keur ngobrol. Nilik dina kayanana mah jelas lain lalaki atawa jelema biasa. Beda dina wandana. Leuwih hade aing nanyakeun ka eta dua jalma. Kudu ka mana jalan nu disorangsangkan tepi ka tempat tu dimaksud? Nyatana Gunung Halimun. Sari Langking leumpang beri gancang sedangkeun anu keur diuk leureum harita manehna oge bisa nganyahoankeun kalebah Sari Langking anu keur leumpang. Lalaki nu kawilang ora keneh ngan jembros bewos godeg jeung jangotan harita nyarita ka lalaki kolot anu saurang deui. Ki Jaro, aya awewe ngora leumpang ka dieukeun. Nilik dina leumpang jeung bajuna mah jelas lain awewe biasa Ki Jaro. Nah sahanya teu sangka di tempat anu suniki urang ditepungkeun jeung jago awewena Ki Jaro. Sing horeng teh Gempar alias Ki Jemros geuningan eta nu keur leureuh di baturan ku Ki Jaro teh. Duanana memang sarua diluntat ti leuweung seredan pamukiman Karaman Gempar Karoban. Maksud pikeun nuju ka Gunung Halimun. Ki Jaro ngareret ka lebah jalan anu keur disorang ku Sari Langking, nyerenge seuri bari ejeng ngandung harti bari nyarita. Bener Ki Jemros. Tetel beuki deukeut mah beuki sidik awewe geulis geuningan. Oloh, waktosna geuningan parantos teh nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara dongeng kiwari neraskeun cariyos Sirawing kiwari garapan Wakepoh kiwari permios.